Oh, tuh aing nak cilok diharap. Tadi anak naon nanti kotok ih. Nak nangkal naon ya? Kira aku dia kelong daikeun ka seta ja goreng. Hasilnya geus mah hidem, buduk, globa tepak pelon, untuk ompong, hiji di naon? Naon? Hirup di dia, hirup di. Nya kunyeng ya seta. Kok dia daikeun? Segera bae aing iri. Hah? Dia ngomong bahasa nih. Coba saya sia. Dan nek naon nyempil di Tah, dia. dia si Uteng mun ngadeuleun aing eta karak iri kan aing. Deuh, Hari minggu nepet aing lancar-lancar bae kapanggi ai bebagi naon sagarana naon genderuwo utilana pocong sagarana naon ge. Ari kepet ngendek awal-awal terakhir ai. Rai kotok deh kueng geus diasaan belaan eta syariat jeung sirma. Mas. Ari getal mah. Ayo arak ya arak we. Aing iya kumaha deui kita bisa minggu kedua balik-balik bae. Mana panas kieu cuaca aing kudu ngikan deui beui masukan nya. Hal ieu. Aduh, bebek Irma mereka gelisna ka bina-bina. Tunggu si Uteng ya kudu beunang saya tanya. Tunggu si Uteng. Wah. Diboncos ya. Langsung tanggal lamun. Aduh, Tanggal lah. tuh kelar redak lah bau gandeng si Irma nya. Ting pelam namanya. Bahagia seumur hidup pereuni dak aing. Cos. Woi. Naon bae dia? San ngalamun dia, kudu aing keur mikirkeun masa depan aing jeung si Irma, kumaha rasana gitu masa depan aing. Sanu karep, ku enakeun dia ka dieu. Oh, tuh tukang bakso diharap. Bisa mau tutut. Ya Allah. Aing nak beli bakso diharap. Cilok kayak aneh. Tah, cilok dene. Allah Akbar. Torek. Dia. Oh, tuh aing nak beli cilok diharap. Tadi anak naon nanti kotok ih. Nak nangkal naon dia? Kudu aing nengan ti kotok jeung melet si Irma. Nonelelan dia ngaledekan aing tadi ya. Dah ledeh henteu leta aing. San ngomongkeun ledeh letah. Sanu rujak. Aduh, Gusti. Aing. Ngomong jingjak kumaha nya aing teu nyambung. Ese aing Ngomong jeung torek mah kedong dia tah. beungeut dia tah bagong. Dan torek. Aing. Ngakeun aing dah boloon ya. Pas aing ieu nya. Jelema ieu salembur kabeh. Diajak ngomong tarorek kabeh. Ngasih rumah dong tah. Udah tahu. Maju, ayo udah entar apa? Sebenarnya mah aing kangen dia kasih Uteng. Sebenarnya main di kangen. Kamana nya saya tak? Lengit ka mana coba? Ya saya tak goreng. Kira aku nu susuna leer teh. Non ler, lagi ler, Non eta ngaranna. susu, Ai dia memang sudah aing mana ngaranna. atau susu. Goblok. Ih, kayak. Non. Kelong lain. Heeh, kelong. Dia kelong daikeun ka seta ja goreng. Hasilnya geus mah hidem, buduk, globa tepak pelon, untuk ompong, hiji di naon? Naon? Hirup di dia. Hirup deui. Kunyeng ya seta. Kok dia daek sih? Kok aing sih dia gekuna rindu. Kan sekedar teman gitu. Oh, aing mah kangen kana sareukseukna, dia pinajiseun sebenarnya mah eta. Air dia mah kangen kana naonna. Kan yang masuk di jajanan teh dia. Dia sok di jajanan aing ge tilok dia, ieu eta kitu amatkeun ku aing lamun kapanggih. Sahana dia. Ari eta sahana dia. Sekedar teman. Apan kana aing mah tilok ngajajanan sih? Dia nembe bener gitu. Kunaon? Atau gitu. Atau kumaha? Dah. Dia garing amat tiba-tiba doang angin hujan. Iya tuh, kaget pang lucu. Ulang di ulang. Goblok. Dor. Ih, dia mah atuh langsung kayak ieu mah. Iya, Lambat aja sekali. Geus siting ulah. Ih, seeta. Dah, nah, itulah. Goblok. Betul. Non dia dieu. Dikenal dia ayang-ayang duaan di dia yeuh. Ayang, media. Kami fokus ngobrol kan si Utem.
Jangan ngomongkan si Utem. Kami rindu dia. Oh, dia makanan kan mas. Dirinduan jelema kitu ye. Iri, bilang kawan. Henteu lah. Kunaon coba? Hah? Kunaon? Atuh henteu kunaon? Irinya. Oh, saingan pan dia. Iri, cie. Oh, saingannya. Iya dia. Teu geura bae aing iri. Hah? Dia ngomong bahasa iri. Coba sia. Dan dek naon nyempil di Tah, dia. dia si Utem mun ngadeuleu aing eta karak iri kan aing. Tari baju kunaon deh lebaran teh gitu. Nih, pugu aing tadi geus sabedak meh ka dieu. Ih, dia sebelah kunaon deh jabat dia hidung deh. Dia laki-laki pakai bedak. Depan aing mah hidung ge manis kan tuh. Ada. Iya, ing. Oke, rasanya di bau naon sih? Naon? Anjing. Naon dia? Kalak. Atuh aing mah seungit telok bau kieu. Dari ameun bau mah tuh. Anjing tuh dia. Ya. Dia teh lalaki aya ge. Atuh aing mah tuh amuan tuh. Dia ka dia mau duit teh, mending jajanan kami dia. Gitu lagi. Aya duit teh. Dia mah geledah urang kerek ieu dia mah. Kela. Dari ngomongkeun si Utem jeung naon? Atuh henteu kunaon naon kitu. Aing mah kamayangan ulah timu-timu. Pirang buka meneh ngomongkeun dia jadi aya bae. Berarti aing kudu leungit nya panglilikan ku dari yang kayak Kalau dilikan kami ge. Heeh. atuh ilikan lah si Utem dilikan aing henteu. Dia mah dia dong boga perasa naon sih? Iri. Oh, irinya. Ai iri mah henteu aing mah. Baju naon, Sirik, Dok, seutik. Sampai dia. Geus lah ngomongkeun si Utem pan aya aing di dieu. Heeh, geus beurang dia mending jajanan kami yuk. Ya mah jajan bae ieu jajan. Atuh lah, dia nak naon di dia coba. Aduh, ani dah terima aing ramen naon? Kiwong dah di tengah-tengah. Beh, bahaya nih. Tanggung gue. Ai, dari ya bintang 2 lah anak hiji. Bukan muhrim. Yang mana ya? Ya, Dari anak kenaon di Daniel. kendiu. Sano jalan tukang uduk, main ul. Jajan tukang uduk. Heeh, aing uduk nang gitu. Oh, kerdiuk. Ngomong di tadi. Ales saya ngomong jam. Kadeleuna ku dia kami kenal gitu. Kira aku kami ke tetonggangan. Anggenya di dari yuk. Di. Atuh kadeleuna ku dia Jadah kan dia doang. kenal. Diuk. Atuh jatanya aku kan dia nanya. Coba nanya bae. Ya, hese. Kok siapa mah dia? Ngomong yang amat, aku nyambung main sini nyambung. Atuh tunggu dia pasti mau meureun. Heh, dia bogohun. Kan Atuh bisa jadi tanya aku dia teu percaya mah punah. tanya ku dia. Dia bawa kasir mah nya. Kenal dukan. Ai, dia geus mending tinggalin lah. Aduh lah, aing ditinggalin. Ulah, ini pas dia. Neng mak ngomong-ngomong sudah bisa pengincan. Ih, dukanya jangan ke manggih kangen gitu. Kalau kangen karena sudah nih kena kamu. Ih, kangen ka dia nage. Jadi ngeselah kami aing dek nyusul budak lah. Dek nyusul budak. Ulah tuh, ulah disusulan. Gatot, ima Gatot, aing tapat 7 poe kuat teu endah ieu mah. Aduh. Geus dukutan awak aing mah. Ari nunggu neupeting aing lancar-lancar bae kapanggih bebagigna naon ge sagarana naon genderuwo, kuntilanak, pocong sagarana naon ge. Ari keur peuting endek awal-awal terakhir aing ngarep subuh aya bangkong ngarep ke bawah tuh aing kaget gorenjak. Aduh. Dasar bangkong. Setelah aing ini balik malah aing Gatot. Sampai buahan ya. Ilmu na kitu nya. Bawa poin lah. Ya sudah tertanggi budak aru kemana nya budak. Mama dong. Kita gohan bae dari ya. Angsutan teu panggil teu. Nya teh mangge, ilik-ilikan teuing atuh jangan seubeuh. Dia tuh lumayan ada gitu jeung korban aing ke lebaran. Maksud aing memantuan aing ke lebaran. Atuh geus saya bantuan aing nyelikan di yuk. Aing mah kamayangan saya tahu. Geus saya tuh burung. Ayo. Yuk kamayangan ituan jadi dulur dia. Saya batu aing. Saya mah. Hai, jaya mah aduh di mana? Dari ya aing meneangan dari nya aing ditinggalin si bolot. Irma, ya atuh mah bantuan aing di yuk. Kemana? Dikasih teh. Ya aing, masa burung? Geus. Kana geus murid kieu. Cuma goreng lilikan. Aduh, aing ngisi ngedak kacai jauh. Ka WC eueuh, urung aing kaleung we.
Gusti anu agung. Daku aing kudu ulang tapa deui mah. Kue sese teuing eta menangkeun si Bebeb Irma. Tai kotok ge kue geus diasaan, belaan eta sareat jeung si Irma. Masya Allah. Kumaha deui ieu neangan pe gurueun ieu aing. Aduh. Aing inget kata apa tadi aingnya. Padahal mah sajam deui mah ka subuh. Eta aya bangkong kebo. Aduh aing buat teu kawawa aing seuri. Kaget, Masya Allah baik. Oh, hanya seng deh lah. Ih, ya eta si Betem. Karak balik tas eta. Hei, Tem, di mana bae dia? Karunya indung dia tuh, Hey. pae. Iya, jadi hirup kene horengan. Hirup lah dia, ke mana bae? Kumaha si Bebeb Irma? Di deketan si Jawong dia. Bener dia. Beneran aing mah. Mau endang nganter aing yuk. Itu indungnya neangan bae. Ini tah. Oh, di kamari dia. Motor nyamat mah ya he. Ayo dia mencuri ke naon indung dia. Jadi si Betem tuh. Ih, cek aing kan saya tuh kelong deuleu geus diputan gitu. Geus bae tah kan. Tuh, Tem, mah dia tuh Tem, karunya cari bae. Mana? Itu tuh. Ma. Ari dia talal merenya. Dia pagawean dia loba keneh dan ninggalkeun aing dia bobolonan bae dia. Malah suluh segala naon dia. Eueuh. Ada kasih mana? Di belah barat, Mak. Kenaon dia? Diuk bae ti ditu. Nyodong eda, dia lalu baju kutan dapat aing mah kelong. Ya orang mata tapa burung dia nya. Poho aing mah salut apa? Aing mah diuk bae di belah barat. Lagi kenaon dia diuk di ditu. Atuh diuk bae, Mak. Geus dia ngomong mending balik cari balik. Aing dina anda alas alir. Oh, saingan dia ngesapa angin tuh. Enak dia. Ayo arak yo arak we. Ada dia. Siap. Oh, enak banget cilok tuh udah harap tuh, Mang Sotoy. Jadi, oh. Dia nu ngomong. Siap. Dar. Ayang-ayang ini dia duaan. Ayang. Hei. Siap. Kenal ayang-ayang ini dia. Ayang dia. Jalan. Gus. Dia. Siap. Dari kenaon di dari. Dari kenal. Mama tadi saya. Hei, gatot nih mah aing tapa. Aduh. Tapa 7 minggu. Kaneng amat ya sareng kalau tidak asap minta ieu makal kamera. Mana mati eta bener. Enak bae. Ma.